Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ya Allah ya Rabb. Nah etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaula bareng jeung sok maca sholawat urang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kangjeng Nabi na aya entah ulah lalagaan maca sholawat ulah lalagaan maca sholawat aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti ditu ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laulaka lama khalaqatul aflak. Al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus kekersana Kiai Haji Yusuf anu parantos masihan hikmah mauizah. Mudah-mudahan orang doakeun anjeunna dipanjangkeun yuswana kasihan kakiatan ku Gusti Allah oge ka para penegak hukum nu kudu dihukum lamun teu sesuai jeung hukum. Aya polisi di dieu penegak hukum, aya ketua pembangunan masjid nyana ge kudu dihukum, termasuk wakil deseret nyana ge ieu mah loba seredeun ye
disere di dunia lamun teu akur jeung hukum atuh di akhirat. Tapi ku ayana maulid dia urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun sehingga nu daroraka ge supaya ka surga. Di mana ore? Siapa kahayangna endul ge dora kabeh hayang ka surga. Ya Allah teh sindul teu boga. Panitia penyelenggara PHBI nu alhamdulillah kesekian tahunna orang kumpul di dieu. Ieu jelema loba ka dieu jelema ka ditu jelema ka dieu jelema ieu jelema kabeh lainnya. Anu dihareup bangunna setengah jelema ya. Nu di tukang mah ieu mah atuh emang lain jelema ieu mah. Kadeleuna doang jelema ge. Tinggal aya buntutan doang. Nya tadi silakeun ngarokok bae. Anak gua Haji Masuri sarableng kabeh. Oh masalah sih ulah sok kasinggung atuh biasa bae. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Malam ieu urang kumpul di dieu dina motif anu sarua ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar urang kabehan jaga di akhirat dihijikeun digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kula ngadua unggal muludan ngundang kiai kula mangan ngadua hungkul. Aya waktu datang ke jam 12 seprapat berarti seperempat jam. Kamari di Haji Afif 20 menit ya setengah ya seperempat. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah sekali deui urang sadayana kempel di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman nu sakumaha tadi harapan urang di aku umatna nu asli tur digiringkeun ka surga. Sebab Kanjeng lah pembuka kunci surga. Sebab Kanjeng lah nu ku Gusti di alam pangalemna laulaka lamma khalaqatul aflaq. Mun teu aya anjeun Muhammad dikira-kirakeun teu aya anjeun Muhammad pula moal nyieun cakrawala, moal aya Haji Rusdi, moal aya Haji Fendi, moal aya Haji Masuri, ya aya ge kos eueuh bae. Moal aya ya. Langit bumi moal aya hebat amat da Kangjeng. Atuh moal pati-pati diucapkeun kitu ku Gusti lamun henteu istimewa Kangjeng. Kangjeng mah kaistimewaanana nu puguh ka sorga titah ka salorga. Anu ka neraka ulah waka cek Kangjeng ieu kaistimewaanana kitu ulah waka. Keheulanan tunggu maksudnya supaya ka sorga kabeh. Eta kan istimewa ngaranna. Wah, lamun aya polisi kos kitu di urang mantep. Trip. Ana surat. Gak ada Pak. SIM. Gak ada Pak. Kenapa nggak pakai helm? Gak punya Pak.
Masa motor punya helm nggak punya? Itulah kegoblokan saya, Pak. Eta kan tangkepeun eta nu bener nama. Biasana lamun eueuh surat, eueuh SIM, eueuh helm sabaraha duit? Hah? 500. Gopek kan? Polisi udah nego aja. Enggak usah tilang dah. Yang penting ada uang rokok aja. Berapa? 1 juta dah. Gedean eta. Guys, balik benges balik. Geus dihampura benges. Sorga kan tah. Aya upah besi nu kitu teh. Ieu sok isinkeun sia mah. Ya Allah ya Rabbi ulah ayakeun deui eueuh kitu. Masya Allah. Ieu muludan ieu mah ieu. Wah sia. Polisi lagi aya. Aduh Gusti Allah tah. Kangjeng Nabi beda jeung polisi. Polisi mah salah eueuh hampura. Kangjeng Nabi nundek ka neraka. Supaya ka surga. Masya Allah. Laulaka lama khalaqtul aflak. Istimewa. Bangga orang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cacak lamun Kangjeng Nabi henteu model kitu, Haji Masuri ti heula ka neraka. Kedua Haji Rusdi. Tilu KM na Haji Pendi KM. Atuh naon deuleueunana dina ibadah mengkeluk model kitu. Tapi Kangjeng Nabi nanyaan, "Ieu saya, ya Haji Masuri. Coba surat-suratna ka dieu bukuna. Barang dideuleu eceng beureum melulu." Aduh, cek malaikat waduh. Sia. Emang ieu naon gegedena ieu? Ya nama sok muter bae. Tukang wudu, tukang naon deui disebutan coba ku sia. Aing mah teu pati nyaho sebenarnya mah. Sia tah. Mun mantak nyaho atuh sarwana meureun. Tapi cak Kangjeng Nabi ai mistina mah ye ka neraka tapi lantaran nyana cinta masjid sanajan tilok salat tapi nyana kan ngabangun moal barisaeun nu salat lamun nyana henteu jadi panitia atuh heuh salat sanajan nyana mah jarang sebenarnya sih lo salatna geus antepkeun ulah waka di ka nerakakeun ulah waka diamankeun heula beuh bangga jasa urang Kangjeng Nabi ujung-ujung mah ka surga ieu saya Dulgani si kuncir ya aya. Oh ieu mah loba jasa mah kasalahanna loba. Ah geus teu kahitung lah nya mah. Atuh teu kahitung. Masya Allah, terutama nyandung ieu. Kurang adil nya ieu. Tapi cak Kangjeng Nabi keula ke sebab nya ngabaturna jeung Haji Hamid. Atuh bari nyandung. Ulah ka di neraka bangga urang dek disalametkeun aya ieu saya ieu polisi saya Mas Habi polisi Mas Habi lain urang saya di kori nya sebenarnya kan kori tingkat RT nya wah ieu mah loba jasa kasalahan polisi mah namun dibandingkan jeung kebeneranana hampir kebeneranana hiji kasalahanna 9 atuh kan neraka jasa tapi kulantaran nyana wauh jeung panitia masjid nyana ada diamankeun nama bangga polisi ge boga nabi kos Kangjeng Nabi boga nabi na model kitu ya Allah hatta kafir ulah nu mukmin kafir ge kafir lamun nyana di dunia na menghargai ka Kangjeng Nabi beda jeung nu munafik mah ibarat kesalahan sajadah nu munafik mah ibarat kesalahan ieu non karpet jadi lamun enduk disusuh teh hese kudu gebrig heula kudu kulobaan tapi kafir mah bari manehanana menghargai ka Kangjeng Nabi kana neraka ulah pajar ka surga ngan nyana rada
tiisan tibatan munafik berkat ngahargaan ka Kangjeng Nabi. Ji bejakeun ka Ahud Ahud tah partner Rusdi, partner ngahutang. Jana lamun menghargai ka Kangjeng Nabi ya kadaraka wa kanaraka gitu kan, rada tiis. Masya Allah ku menghargai ka Kangjeng Nabi luar biasa. Timbul pertanyaan, ieu lamun Kangjeng Nabi teu aya apa bener Gusti Allah moal nyieun dunya? Pohara amat ieu Kangjeng Nabi hingga dita'alukeun, dikaitkeun nyieun dunya ka Kangjeng Nabi ku pohara amat asa teu harti. Oh, eta mah sebuah penghargaan, sebuah pengagung, tidak kuluhurna derajat supaya orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh deuk naon ngait-ngaitkeun ka dieu Gusti Allah mah teu ngan penghargaan anu luar biasa supaya umatna cinta. Ieu urang diuk di dieu tengah peuting kieu. Ieu teh lamun lain cinta aja moal. Atuh moal. Ieu beb modal cinta mantap kieu kuari urang mun mararat sorga sebenarnya. Amin. Ya. Sebuah cinta mah kieu ye, penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka. Pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki eta orang kampung kasep mau nyaritakeun Kangjeng Nabi kasep teh aneh. Ieu orang kampung kasep deuleu ka dieu, ya Allah. Atuh ieu di kasep dibandingkeun jeung di Solehar mah. Ya kasep di tatanggana deui aya nu lahir awewe beak geus tah geulis tah. Kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae. Itu awewe geulis apa teu? Ih, geulis tah mah rada. Tapi lamun kieu itu awewe geulis make bau heula. Atuh Haji Basuri datang ka beak mobil. Atuh nanaonan eta mah nya. Budak bobogohan beak mobil segala rupa. Mimiti balik kaca eueuh. Tanya ku pemajikan, "Ke mana kacana?" "Mantog." Padahal dijual. Ngom bobogohan mah kos kitu tah. Menang saminggu deui, eueuh deui sen. Tanya ku Wati, cek Wati teh, "Ieu ka mana senna?" "Wah, nabrak lah, antep padahal mah dijual." Bobogohan mah kos kitu. Menang ka 3 kali setir lah eueuh. Bobogohan. Bloon teh cuma surinya. Atuh. Bebe akan bobogohan. Mending mun geulis mah ieu mah teu geulis. Ai geulis ona bebeakan ge. Geus lah urang bebas. Ieu mah teu geulis, bebeakan. Ya Allah, tah sih normal tah henteu nya. Tah. Ieu. Aya 2 manusia lahir. Terus gede. Sageusar rada gede. Datang ka balegnya silih kiceu nu kasep jeung nu geulis. Terjadilah hubungan bilateral. Hubungan antara 2 rumah ieu mah tapi lain 2 negara. Waduh. Ieu ana uhibbuk, I love you. Masya Allah. Haji cek awena, oh my darling. Lu pikun deh biasa nih mah. Terjadilah bobogohan. Ya Allah, ya Rabbi, meujeuhna nu kasep jeung nu geulis bobogohan teh. Atuh lain ideal deh. Ya Haji Bahri mah bobogohan ka Bogor kali itu mah lulu ja. Can nyorang bae nu nyana bogo urang resep. Atuh meujeuh aja banget lagi nya banget perang ieu.
Nah babaturan gula sekolah aja nanti naik Dulgani babaturan di sekolah eta loba gaya jasa loba gayanya nama main bola jadi kiper asup melulu sial dah Dulgani panjang umurnya tapi nyaneta itu nggak bengkel bebeakan pakai nyandung naonan nggak bengkel geus maju beak kabeh jadi Cilongok si kunon kararia nasibnya kajian asal hari rupa ibadah masalah guys kula asal ngalieu ke tukang Dulgani aya keur salat tapi kula eueuh tilok salat cak cenah cak urang Cilongok tapi mun kula ka luar negeri gitu tah kan teh Jumaah Dulgani ge milu teh Jumaah kunaon kos kitu teh si budaknya guys bobogohan Masya Allah atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran asana meureunanan eta teu kapanggih sapoe ge beuh rasa rindu teh luar biasa atuh kan bahasa da ge puhara jasa wajahmu ketika aku memandang wajahmu terasa sejuk hatiku Masya Allah jika engkau ada di terik matahari adem perasa budak ngaleuwihan payung tis eta kan karena bogoh beneran eta jih atuh jana boncengan haju naik ka tanjakan koroncong atuh caka bogohna teh kula tuh ulah jangan tidak ada komusnya harus turun wagahnya teh wagah eta kan aya energi berarti kan cinta teh kos kitu tah mawa giat bae mantap Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola batur perjalanan sakola bae sebab di dituna aya atuh geus pokona mah kos kitu bae kan karikul adat geus kos kitu nya mah minggu sakola peuting bebeja ka bapana almarhum Haji Sura di ka mana jadi sakola kan peuting lah itu cek daripada emang aya guruna aya bloon emang batura gula bloon kabeh manya peuting sakola nah ieu cinta mah kos kitu teh cinta mah ya Allah pohara jalinan cinta terjadi geus 2 tahun Masya Allah luar biasa seakan-akan dunia milik kita berdua pohara tak cinta tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah sebabnya anak hirup teh tata dina ngan sakadar miara hayam ngaranna di kampung miara hayam ke asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampa ku ka bogohna Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon ku duaan eta bobogohan ngangon empe pohara kan kampung mah kos kitu kampung mah indah jasa tapi eta deuk diomongkeun ku kumaha ge atuh teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul jadi nyana kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endeup nyieun tempat jang sapi berikut jang pemotonganana ngaranna naon jang pemotongan ngaranna naon ngomong atuh sia bodoh amat nyahoun parang dipotong sapi naon dapur ikuan sih dibawa ke jagal deh jagal jadi jana deket paranti sapi tempatnya terus jagalna ngan kudu rada deket ke kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di Deka Serang masalah cak bogohna
demi kelanjutan hidup kita. Akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan, cikurang memberenanan di lawang kota, permukaan kota. Akhirnya meuli terus tempat jagalna, masya Allah. Akhirnya sapi munding didinya loba. Nyana merenung, keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba, tapi jeung kabogoh iraha hayang kapanggih bisa kapanggih. Kuari perekonomian maju, tapi aing hayang kapanggih hese jasa. Sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula. Can aya telepon, can aya HP, kudu lempang. Masya Allah cakna ieu. Baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogoh. Unggal hayang, tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui. Nu di dieu sapi deui. Nya kieu bae naon hartina aing hirup. Ya, cakena perekonomian aing maju, kebo bisa mencit sapoe 10. Sapi kitu keneh majulah nyana, tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih. Rindu nu luar biasa. Ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo. Beres sih budaknya. Iya, rasa rindu nanti dibikin ka sapi, palingnya sapi diusapan, kunyana kieu. Kayak kunyana ditangkep, tolol tuh coba. Iya, untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ka kebo. Iya hese kan kos kieu tah. Aduh ceknya. Kunaon jadi kieu aing ceknya. Lah kajian gua kumaha ge. Aing dek balik bae kebo sapi dek dijualan. Dek dijualan gua aing. Sebab aing rasa rindu teu cumpon ya. Kebo puluhan, sapi puluhan, perekonomian kuari maju luar biasa. Tapi kan rasa rindu teu cumpon. Hese kan rindu mah teu bisa hes, malam tak dapat tidur, gering merenya. Siang tak dapat makan. Terus di penyanyi kos kitu nyanyi nanya nama. Nyana ai ka imah kula bae kieu bae tah. Pajar kula teh nyaho meureun. Nyanyi nyana. Ku kada didengekeun bae nyanyi. Ya Allah, ya Rabbi, budak sangawih oge. Nyanyina teh jauh hitam. Nyanyina teh. Asana kabogona hideung ka cenah kok. Kabade ku aing lah. Aduh eta asal datang mereka imah kieu bapajar kula eueuh meureun nyanyi eta deui bae jeung eta teh surga yang kau janjikan kabegian eta berarti budak frustasi ya kajian kumaha ge atuh nyanyi eta kayak kula datang bae sugan teh eueuh kiai jajian pokok aing teh tadi ngadengekeun emang babaturan kula unu lempeng seperti itu. Nah ieu nyana akhirnya dijual sapina, dijual mundingna berikut jagal-jagalna balik aing sakjana. Waduh teu bisa sabulan sakali, 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung kabogoh. Jual kabeh, balik nyana ka kampung. Masya Allah. Naon hartina dunia cek nyana. Beuh, naon hartina kakayaan cek nyana. Beuh, andai tidak ada kamu, dunia ini hampa. Laulaka lemah khalaqtul aflaq, dunia hampa cek manehanana. Tetapi ketika aku memandang wajahmu, tidak makan 1 hari 1 malam kenyang. Masya Allah karim tak cinta tak kos gitu tak cinta. Walaupun aku tidak makan, memandang wajahmu, waduh luar biasa. Yang aku paling tidak tahan bibirmu. Sial dasarnya tasnya pahmernya. Aduh mantap kurang Cilongok loba anu jujualan ge dibawa ka Karawang eta bibirna dihandapna hunungan teh eta lah gadis Karawang guys. Andai tidak ada kamu, andai aku tidak mencintaimu, maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati. Dunia tidak ada setai kuku pun, akan kuperjuangkan kemanapun. Gunung yang tinggi akan kudaki,
lautan yang dalam akan kuseberangi. Jiha juga Oma Irama tuh. Tah, cinta tah. Eta bahasa dah kos gitu. Demimu dan demimu. Sarua laulaka lama khalaqtul aflaq. Ieu teh bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Gelehkeun sagala-galana. Titah cinta urang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah na ge kos kitu. Dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, nitah cinta urang geus teu kudu hese capek. Langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi. Kadeuleu kukul aja beungeut nage beungeut sholawat kabeh. Ieu atuh herang kadeuleu cerah. Lamun sering maca sholawat kan kadeuleu cerah. Deuleu kaji pendi rumek. Jarang berarti maca sholawat aja nama. Jarang, tapi ben iman teh kadeuleu herang. Masya Allah, lila Haji Bahri, beuh pohara jasa. Betul ya wajah perang-perang ge. Tah eta kos kitu. Seringan geura maca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surgana. Urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi, tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Teu bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu, ayana saat ieu. Tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman, urang jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi. Jauh masana, jauh sagala-galana, tapi urang iman ka Kangjeng Nabi. Mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi, aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku. Eta bahasa Kangjeng Nabi, bahasa Arabna moal bejaan goeng lah. Aya bisa ge Inggris, kajian Inggris. Ya Allah ya Rabb. Nah, etalah urang maca sholawat, Kangjeng Nabi ngomong kaula bareng jeung sok maca sholawat. Urang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kangjeng Nabi na aya. Entah ulah lalagaan maca sholawat. Ulah lalagaan maca sholawat. Aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam, teu meunang ditulis, ti ditu ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar. Teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semua direkam kan? Bahaya direkam mah teu meunang. Tanu tungtungna anta bihajati teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihil wujuh wa khasyat alaihil qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati saeutik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam. Kudu pas diucapkeun hafal. Misalna ya aya awewe geulis ditanya ku urang, dina tanya. Ngaca. Beuh. Nyentuh gana hate belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo nah, isuk tanya deh ku aing sia tanya deh neng dari mana ngaca Haji Bahri beuki ciut bae tah bacaan sholawat bae eta 70 hiji macana saeutik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala ahlil wujuh khasyat an qulub antu sholli wa tusallim Muhammadan antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti dituna ti guruna eta sholawat bisa hebat kos kitu lain sembarangan. Bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi deh ujianna tadi aja pendek bisa pakai merah hutang teu bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah eta sholawat Candi sholawat nu ampuh, eta ge sangat ampuh. Geus ditajribah, tajribah teh dicoba sababaraha kali. Beuh pohara, ngan syaratna teu meunang ditulis, teu meunang direkam.
kudu hafal langsung ijazah sekali dibaca hafal karak manjur. Oh potongan banget gitu. Oh iya mau potongan mah wah 40 kali gini hafalnya henteu. Di Mekah kula mere doa kaji pendi saminggu can apa saminggu dibolak-balik Allahumma ngeboga murid kieu teh otakna igutan hafal dek balik di Mekah kajian lah meureun sakitu diberen deui ngajinya atuh masalah geus lah ngaku bae beureun bodoh saya kudu ngaku maksudna bicarang ibadah tuh kudu nemah bae ka narakana ngan boga Kangjeng Nabi na bageus saya dipendi coba bukuna B oplosan karung loba ya Allah nipu loba ngabohong loba isi budak hirup mun teu ngabohong teh nya nama atel ya karim ya masyaallah ya kudu neraka tapi cak Kangjeng Nabi ulah sebab Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim tah lamun cara tadi dua sejoli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berani nyana ngajualan hartana demi rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura sekalipun polisi teh terbanyak dosa kedua hakim katilu kiai bagian katilu loba dosa sarua bae entek Haji Bahri asal ti heula kana rakananya sebab jangan lagi kiai kene kan kiai terkutuknya tapi di akhirat cek anjing berapa tuh nu diamankan ku Kangjeng Nabi bahagia urang sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat wa innaka la'ala khuluqin deketan Kangjeng Nabi cintakeun ka Kangjeng Nabi mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah Masya Allah di akhirat urang sanajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi na didinya tak cicing besi berat kakatuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seri ketika berat kakenca keheula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani nu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leuwih Rusdi atuh leuwih bangga sakieu bae ya ieu malam naon ieu malam Senin salah malam Rebo di mana hah Bajang Sakilat lembur mana sih lembur siapa gitu aku Masya Allah nah ke bakal diteruskan bahasa wa innaka la'ala khuluqin azim tah kamari urang nyaritakeun bangunan surga jeung neraka kemudian urang kuari boga surga jeung neraka kudu hijrahkeun diri urang ka Allah hijrahkeun diri urang ka Kangjeng Nabi hijrahkeun tina maksiat kana taat berpedoman kana wa innaka la'ala khuluqin azim sebab tadi laulaka lama khalaqtul aflak nah urang lanjut ke malam Rebo mudah-mudahan panjang umur mudah-mudahan diberi sehat mudah-mudahan orang diberi cinta ka Kangjeng Nabi ngaleuwihan sakumaha cinta nu tadi garilis teh dilis jeung sugi sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad
Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه riwayatkan ingsun saking Abi Hurairah muga nilarban dosa Allah anhu saking Abi Hurairah anna Nabi yang sabuhune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an najasyi wa yawm alladhi mata fihi iku na'angan ayah kangjeng Nabi Raja Najasyi dalam dina kang mati ya Najasyi dalam ladzi atawayaw wa kharaja bihi milal musalla lan metu ya kangjeng Nabi serta nas maring musalla fasabbihi maga den bariskeun apa bihim kalawan nas wa kabbara alaihi arba'an lan takbir ya kangjeng Nabi ngatasi an-Najasyi arba'an ing babat muttafaqun alaih dari hadis iku muttafaq alaih. Ketika sahabat dikejar-kejar di Madinah maka sahabat hijrah ke Habsyah dipimpin ke seorang raja, Raja Najasyi, seorang raja anu tadina Yahudi, anu tadina Kristen, nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Ketika anu hijrah tercengangnya ternyata Nabi akhir zaman geus datang, dikumpulkan seluruh punggawa-punggawana nyaritakeun kedatangan Nabi akhir zaman nyana asup Islam. Para punggawa, menteri dan lain sebagainya setuju kemasukan Islam Raja Najasyi. Tapi dengan kepiawaian Raja Najasyi berdakwah untuk umatnya, untuk bangsa jeung negara. Alhamdulillah kabeh hampir 90% saat eta pembesar-pembesar masuk Islam. Anu masuk Islam menyingkir menghindar kajen jeung Raja Najasyi. Luar biasa. Dilindungi, akhirnya dilindungilah manusia-manusia terutama muhajirin di Mekah hijrah ke negeri Habsyah. Ialah Raja Najasyi satu contoh seorang pembesar anu masuk Islam ketika datang dakwah. Ai di urang mati balik barang jadi pembesar anu geus Islam ge jadi semi. Tadina Islam tapi barang jadi lurah semi, barang jadi bupati semi, barang jadi gubernur jadi semi mawon. Jadi presiden gitu gini baheula mah ti kafir asup Islam pohara luar biasa. Patuh mantap ketika berita wafat Raja Najasyi ka Kangjeng Nabi sumping, maka Kangjeng Nabi merasa kehilangan bela sungkawa. Kangjeng Nabi langsung keluar bersama para sahabat ngajajar langsung salat gaib. Ialah aya salat gaib. Ke salat gaib teh kudu mayitna dihareup di mana bae salat gaib mah. Besi kieu urang nyalaten gaib, mayitna di mana? Mayitna di ditu cenah di Jakarta. Teu meunang urangna di dieu mayitna di Jakarta. Nu kangen atuh. Mun kitu mayitna di Picung. Itu tah ada dua kenal. Gaib ke kita gaib di mana bae mayitna kala di kidul wetan kulon gitu nana nusolli ala maitil gaib
Habib Razak Allah. Ikan cerita gaib, Habib nanti gaib ini mah. Lain Razak nu iya, nu gaib atau nu bakal gaib. Gitulah. Iyalah sebab urut hadis. Aya salat gaib diceritakeun gitu ku babasa babara ulama dina kitab fikih. Al-manal ijmali utawi gilai kumana kang bangsa ijmal lamakan al-hadis awal. Samangsana pa hadis kang awal iku zuhuruhu utawi zuhiri hadis kang awal. Iku anahuani nayi juga saking sasambat mutlakun hari mutlak ardafahu maka nganut buri ing hadis zabal musanib ugi musanib di hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah takhsusan lahu narah nang duakan lahu gadwe hadis wabayani anan laya izagana an mertalakan satu naya ikut tetgalan naya ikut limujarradil ilam malulu tutup gadwa malulu ngawaruhakan bilania galawan orang nasa sambat wala mubakharalan orang kumagugan alaysa minal maniyan umagaran naya ikut tetap saking kang dan tiga obon saking kang pemberitahuan berita duka nayu waganan nahi nabi ulanan nazabakang yang nabi sallallahu alaihi wasallam alaiku tetap mengatasi kang yang nabi utai keselamatan yukabiru ikut takbir ya kang yang nabi bisolatil janazah yang dalam salat janazah sinan ala ahli badarin itu sitan yang nana mengatasi ahli badar wa khamsan dan ing lima ala zairi sahabat ingat tazakakan sahabat arba'an ala gairihim lan babat ingat tasalian sahabat kali badar wa kangjeng nabi kena takbirna khusus sama takhsisun khusus ka kangjeng nabi untuk ahli badar mantak kurang gitu salawat badar da para salatullah salamullah ala toha rasulillah Alhamdulillah, salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri sing lain ahli haji badri ahli badar sing aya ngaran badri dek naik jadi bupati lain deui itu mah al ahlil badri ingat ahli badar saya ahli badar orang hafal salawat badar jangan bakal diraksa ku kangjeng Nabi ku Gusti Allah di akhirat bakalna diberi syafaat masyaallah salawat badar tah orang maya maca salawat lamun dek ngumpulkeun dana ai geus mandek sosorangan nanti ya Allah istimewa tentunya salawat badar mah dunia mencatat ketika Gus Dur jadi presiden di MPR dibacakan sholawat badar kaget orang Amerika orang Inggris orang Belanda memantau aneh ongkoh demokrasi tapi dibacaan sholawat badar cek Amerika nelpon ke Inggris kita ancam gak usah lama-lama ya sebab ini dibacakan sholat badar berarti kan pohara itu itu tekebal Gus Dur gitu 1 tahun aja jadi presiden 1 tahun lebih saya itu 5 tahun iya lantaran Gus Dur nambungan iya satu sejarah dunia mencatat heboh di Amerika heboh di Inggris heboh di Belanda orang mah kurang nyaho karena urusan kos gitu mengikuti ternyaho dampak politiknya ketika dibacakan sholawat badar Amerika tercengang. Wah, iya lain sembarangan. Berarti ada apa-apanya di dalamnya. Mantap kuku mah tetap beda dilengser gitu. Aing iya Mas SBY mantap maca sholawat badar terus baik jadi presiden. Antara nu sholawatan yang nama zikir ge dibayar betul mah kiai bayaran. Tuh sekupi taman tuh. Ahli badar gedap saya sahabat 5 yang salian teta kuari orang opat hatamatan najasi
malamati sabaraja najasi bagabaro aga takbir ya kangjeng Nabi alaihi ngatasé najasi arbaning papat pasabada ala zalika lan tetap ya takbir ngatasé mangkono ngatasé mangkono arbaan hatta tawafahullah malah ngawafatkeun ing kangjeng Nabi sallallahu wa kana rasulana sabab kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu iku ngadamenkeun ya kangjeng Rasul takbir adadil musallin ngagahaken bilangan wong kang salat kabeh subuh lan pirang-pirang barisan liwasdada lizigbad pun yang tahu wa lizigbaru nyubri doa lil mayyiti wa doa lahu kada mayit lan ngadua kada mayit resepen pisan kangjeng Nabi manyalaten numaot lobaan jajaranana loba supaya loba istighbarna ngadoakeun ka mayit berarti pengaruh lamun teu pengaruh moaliti ku kangjeng Nabi makin loba makin enteng ka mayit makin loba makin enteng untuk kamari keur waktu gitu bapana atut maot eueun udara tang model eta model Haji Hasan Sohib sakitu gagahna jeung sugihna rembung eueun tahlil nyalaten saeti ke sakitu dibarere duit gede aja budali menang teu da nah dadanya terus sadung dan tiluna dibalayar santri-santri jeung kiai-kiai dibayar 300 sampai 500 ribu nu sajuta hayang lobaan atut teh terus datang ke 7 dibayar aneh sakitu dibayar ge tetep bae henteu rame eta teh hiji tanda bahwa mayit aya nanaonan di jerona sebab henteu kasedot jelema dan tegana mahnid dan datang teh rek neangan duit bae datang ka ditu aya nu teu maca kulhugul wajan asal dibere amplop beres geus teh eta teh modelnya aya jelema katarik begitu ngadenge maot teu kuat hayang kapanggih hayang nyalaten hayang memberikan doa ngalir doa aya kangjeng Nabi resepen lobaan bilangna salat hayu kudu lobaan jeung jajaran-jajaranna rapikeun minimal 3 jajar kaditu nama sabara jajar bae nu dimaksud supaya tambah istighfar ka mayit ngadoakeun ka mayit tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu wa lawal baywa kang awal yushiru ilal wujudil awal al-azali kunudukan ya walawal maring wujud kang awal kang bangsa azali qabla tajalli dalam sadurung tajalli wa fadilan lutai huwa kang kaping ilaalihi kunudukan maring tingkah wujud bada tajalli dalam zauzane tajalli salisu ilaalihi bada udai hadha tajalli huwa kang kaping telui kunudukan ya zalis maring tingkah wujud ing dalam zauzane kali pedai kila tajalli wa idhari tajalli nawar lan ngalahirkan tajalli kang awaneh yadumu wujuduhu wa zuhuruhu kang langgang obohanane ya tajalli lan lahir tajalli wa wal mu'abbaru anu bilaghar lan udawi yadumu wujuduhu wa zuhuruhu iku kang den ibaratkeun apa anu saking kang kalawan kang awaneh kalawan akhir. Jadi di luhur yang mengajelaskan di luhur cek tadi bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah tajidullah ta'ala kapanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara
wa inda kulli syai dina naon bae wa ma kulli syai bareng jeung naon bae qabla kulli syai memeh naon bae ba'da kulli syai sabada naon bae wa fawqa kulli syai saluhur naon bae wa tahta kulli syai jeung sahandapeun naon bae qariban min kulli syai jauh tina segala naon bae ke Allah aya muhitan bi kulli syai dia ngawangku ngogop ngalakop karena sakabeh perkara nu dimorod dah ieu keur caritakeun morod terakhir cek tadi wa mahagil kul biwasfihil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha ijen geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al-awwal ku sifat Allah al-akhir ku sifat Allah al-zahir ku sifat Allah al-batin sebab Allah te wa huwa ta ieu ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah wa lana alama alai Allah te ku hari netepan kadang sakumaha kadeleuna ku urang ku hari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah. Jadi lamun urang nyaritakeun tentang Allah berarti moal kaluar tina tilu hiji zat kadua sifat katilu asma. Lumantak lamun urang dek norekat di samping urang nganyahokeun tauhid wujud kidang bako mukhalafah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah mustahil di Allah jaiz hiji kaeta teh urang kudu nganyahokeun asma Allah sageus nganyahokeun asma Allah nganyahokeun sifat-sifat Allah sageus nganyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah hiji sifat Allah hiji asma Allah hiji zat Allah hiji tina hiji berarti tilu tete geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhkil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi ka bahas wa lain bahasan urang moal ka arti dibulak-biluk moal ka arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah nu mikiran tentang kekawasan Allah numikiran tafakurna per detik ke Allah lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres mun hayang apansa moal beres mun hayang inopa moal beres qomo zawiji zaujatan jamilah moal beres semangat moal beres ya maguru dinolkeun wa muhqil kul apus gara kabeh di jero hate urang ulah aya dunia di jero hate urang ulah aya makhluk di jero hate urang ulah aya nafsu di jero hate urang ulah aya setan kakara kapangi huwa kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula nu teu mondok mah geus black sweet tuh moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cek aing moal lah cenah sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka ngusruk sia moal jadi wali moal elmuna di mana paling takabur sombong asa ku zikir teh jadi wali moal beres emang kumaha gitu jadi wali pokoknya nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok moal we kajen kumaha dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal ilmu ibadah na eueuh
Aduh, cenah kumaha mun ngamimitian ku ada bisa ngamimitian ku maksud mondok teh ngaji, teu ngaji moal bisa ilmu salafi. Ku ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian ku kumaha. Mikung, mantep dokter Andes moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ke ilmu salaf, ke balik ke bale rombeng biasa, kudu balik ke dinya bae, teu saha moal bisa wajan kumaha saon sababna sebab titah ulah resep ka dunia sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi, sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik, sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik, tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona tama urusan manusia jeung dunia. Out salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar wani sumpah aing mah moal ajeun ku kumaha ge atuh kumaha cenah nagara encan geus aing ngomong tampiling ya ku aing encan geus aing ngomong ya untuk palinter kudu jadi raja mah di baheula loba raja wali atuh loba wali sanga jara di raja Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja sultan Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan jelema pinter sakola teu lulus nya mangan sakola tapi jadi tah lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap. Carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulia sehingga dipakai opat pakai cincin lagi gelede untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin nganggap bahwa cincin teh hebat Allah kehalangan ku cincin benda nganggap ate urang nganggap ieu urang ka motor Scoopy bahwa ieu motor teh paedahna gede jasa. Anggapan urang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan, nganggap dunia, nganggap mantak deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Itu jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma anta mapala. Sakitu butuh teh ai kanjeun teh butuh setiga-tiga acan. Atuh butuhna kasa? Wa ma ilaih. Naam, anapun ka Gusti Allah mah butuh. Atuh kukula bae teh disaporkeun ka Gusti Allah. Atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun je aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catatanana. Geus naon mah kedeung lapor-laporkeun. Enek Jibril ka ditu. Ambo. Jibril kita ini teh takut gitu. Amma ilaika. Alah, kanjeun mah teu butuh saeutik-eutik acan. Urang mah aya hansip bae geus mun tayang ka hansip. Ka hansip bae geus mun tayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ke seluruh makhluk kewenangan hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Tapi sekupi nolol mah waduh mantep. Teu bisa kajeun kumaha gitu. Lah dibere 300.000 sapeuting hayu bae. Tahlil diatut dibere 1 juta apa komo teman tuh. Ngomong lagi anugerah hadza min fadli rabbi. Goblok baru. Eta pan bahasa tah. Kehalangan nganggap dunia teh aya faedah
dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ieu mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teh naon ngaji. Eta dongengna ngaji ieu mah, eta dongengna. Sebab ieu mah dek nyaritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat teh dititah. Haja jelema-jelema tertentu nek menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Aya nek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu ngajahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu ngajahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi jelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusyiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli memeh aya langit memeh aya bumi memeh aya naon-naon surga memeh aya dunia jeung akhirat Gusti Allah nu ngelan nyalira tayzat Gusti Allah ayakna nu memeh aya segala rupa dunia akhirat ieu adalah wujud awal al-azali qabla tajalli huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari kurang seluruh materi seluruh makhluk dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal nu memeh tajalli ka sagala rupa urang mah ayana lalagaan ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa encan bisa kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal huwa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli kana tingkah wujud Allah sabada tajalli cak Allah kuntu kanzan aya kaula ieu simpenan kemudian kaula berharap an urafa hayang dikenal ku makhluk faqalaqtu maka ngadamelah kaula langit jeung eusina di dalam melah kukula bumi jeung eusina malaikat geus aya nangieun kaula kula hayang dikenal ku malaikat wahai malaikat ieu langit nangieun saha nangieun Gusti ai maneh nangieun saha nangieun Gusti sesuai jeung harapan aing ai nyieun bumi nyieun makhluk ayalah Habib Rozak jak Gusti Allah sia geus boga anak wari boga nu sabaraha teu kahitung tingongora kawin bae anu ngaku anu henteu teh anak Bib cek Allah nangieun sa nangieun Gusti eta lah akur jeung aing bareng nanya ka Ameng Meng lu ada dulunya apa ya dulunya kan saya mah turunan dari kera monyet ya iya berarti manusia turunan ti monyet ya asal nama ya berarti haji monyet kajen kuku mah ge asal-asalna tah si Ameng mah nyaritakeun kos kitu ya Tuhan itu memang ada cuman dia mah tuh adanya kan susah udah aja diwujudkan di apa di Brahmana waduh itu Tuhan kita Brahmana salah aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun tah huwa nu kadua kuring barat tu an urafa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia sanggeus ngadamel manusia teu dibere nafsu sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu dibere pemahaman dibere qalbu Numandakinna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira dibere dedelan dibere dedengan segera tapakuran ta makhluk Allah jangka aing tajalli di dinya perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa ieulah kudu megatkeun heula kahirupan
kudu megakeun heula karamean. Sakumaha Si Abdul Qadir, begitu Tuhan Si Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat ti luhur langit cek surat teh innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang kenal ka aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing. Innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana, nu handap darajatna, anu handap pangkatna, jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun. Eta roti nu geus aya di leungeun, roti diragakeun. Urang mah sekupi. Nafsu diragakeun. Sapi ngomong anjeun mah lain jang sesenangan di dunia. Hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir, anjeun mah lain jang kikituan. Anjeun mah jang hiji bae jang penerang dunia. Jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah. Teu dahar teu nginum Abdul Qadir setiap deuk dahareun ngomong. Lain kudu dipake sesenangan jak dahareun. Cai ngomong. Sekitarna ngomong kabeh. Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Si Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teureun-eureun. Mulai Si Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heula sorangan diri gerak nang Allah, diri cicing nang Allah, kicep nang Allah, beureum nang Allah, suara kadenge nang Allah, napas kaluhur napas nang Allah. Mantap teu eureun-eureun Allahu teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir kopi edan. Bakal edan. Allah. Menang saminggu bae dengan pancingnya na mancing di hareupeun imam. Menang sendalnya na bakal. Bebeja ye gabus ka pamajikanna. Ieu. Ka haji bareng haji ka Cilongoki. Lain deui. Menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya. Gubal gabel pun ka haji di kieu. Wah, bareng ngaji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir dah tepuguh guru. Sebentar ngaji kieu teu meunang serius, bab encan di beat. Eta teh tapakur bae heula, tapakur kabeh. Diri sorangan heula. Lempang, ieu teh nang Allah, diuk ieu teh nang Allah. Mantap moal bisa babarengan jeung jelema. Ayalah jalanna uzlah. Uzlah teh lain memang ngahaja uzlah. Ieu teh boga pagawean endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah deuk muraqabah ta eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan pannyana nu ngarangna ge nu ngarang kudu uzlah nyana nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae. Cak Kangjeng Nabi Zilu al-khalqa, jauhan makhluk. Encan aya metode kumaha carana, endeu kumaha ieu. Nah, dirasakeunlah ku para wali-wali Allah. Saha? Ti ditu Nabi Yazid al-Bistami, kabelah dia Nasemarufil Qurhi, kabelah dia terus datang ke Syekh Abdul Qadir, datang ke Imam Ghazali. Dibuatlah satu kitab. Takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah, maksudna nu salah. Maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula. Ulah-ulah uzlah ke ka kelembur ke uzlah deui ke ka lembur ke uzlah deui ka naon maksudna uzlah teh. Ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan aing tua deui ka Allah melalui zikir jeung tafakur kok kaganggu ieu ku manusia ngajauhan di manusia mimiti di imah bae teu loba kaluar. Urang mah sumpar-sampur pan ka jelema nu mentak boga HP tandana.
Jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah. Berarti moal jadi wali jelema nu boga HP. Moal kajen kumaha kecuali geus jadi wali lain masalah. Nu encan jadi mah wali tetep bae mun boga HP moal jadi wali. Sebab nyana nyieun jaringan jang naon teh. Jang naon ini cenah beusi undangan kurang teh. Mun boga HP papan teh urusan dunia. Urusanana ekonomi, urusanana politik, urusanana bangsa perjob-joban lah. Perjob-joban, itu kan HP. Itu berarti ngajauhan dia Allah. Urang teh tita ngajauhan makhluk. Anda kadele sareret ge asal boga HP angges. Out teh manis. Berarti gede ka makhluk kajen hukumannya. Ingin sekupi kajen hukuman. Teh. Jauh, ulah aya putus jeung jelema teh. Di mah sorangan bae. Sorangan bae jaban urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu. Eta. Eta mah kan teu bisa diabaikeun eta mah. Waduh, naikna ke otak pan teh mah. Uyang. Nah, ieu kudu kumaha tah. Tetep atuh nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan. Jangan ngalampiaskeun ibadah supaya mantep. Itu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis kudu ka gunung seminggu ke Bali ke gunung santri kan sugana tukang sao emang biasa atuh hese keur carita hese ai Allah deuk mere mah kok dibere babari bae tetep bae sanajan di tengah kota sanajan di tengah nu rame sanajan di ruang riung ku jelema-jelema nu buang kawara ai Allah deuk mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna metode nu mentak engke jadi wali mah di luar metode kabeh ge di luar metode teh mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah nyaritakeun perjalanan hikam geus lain deui geus langsung ka hakikat atuh engke kan jadi wali mah diangkatna ge kadang keur leumpang kadang keur diuk kadang hudang hees diangkat jadi wali mah kadang-kadang aya jelema ibadah we ngeunah kok kapanggih jeung hiji kiai terset hate kok ngeunaheun ibadah Allah sangat berhasil endek ngangkat hiji jelema. Naon sebabna? Sebab ketika neuleuh kiai nyana merenung. Kiai hebat amat ibadahna. Aing hayang amat kiai mah geus teu kabitanu, kieu teu kabitanu. Iba lain kiai sekopi ya mah. Kiai mah nyana teh nganolkeun teh diangkat derajat. Ketika nganolkeun teh diangkat derajat kalau teh semenit 2 menit balik we ka imah. Deui. Nu ibadah bae tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh. Jadi eta mah rahasia Allah. Geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah. Na ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli. Moal bisa tah mah ada zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat. Ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli. Ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula. Sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru. Urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad tapi ngurusanana ruhani. Dibagilah ruhani teh jeung panyakit-panyakitna. Panyakitna ieu, kakuduanna ieu. Sok geura tapakuran ku urang. Ieu leumpang nang Allah. Ieu diuk nang Allah. Ieu cicep nang Allah. Ieu dengen nang Allah. Ieu sagala rupa nang Allah bae. Urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh. Atu ai kitu mah Allah aya ieu di ai. Sebab kicep teh nang Allah berarti aya Allah. Mulai J. Atu deukeut Allah teh ieu denge nang saha nang Allah. Atu berarti ketika urang ngadenge aya Allah. Ketika urang gerak atu aya Allah. Ketika urang ngomong aya suara nu saha nu Allah. Nu mantak deuleu sia deuleu aing cak Allah. Denge sia denge aing sing hade. Gerak sia atau gerak aing ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan dipiceun sia ku emah sia ku abah sia ku masyarakat sia kaleuweung teu kiai teu santri teu pejabat henteu nu kesugih teu nu susah dipiceun bae
sia dihormat teh nang aing, sia ku aing diayakeun nang aing, sanggeus aya ku aing diurus ku aing, disehatkeun ku aing, didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing, aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing, aju sia dibere ilmu dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing, mana nu sia jauh. Kuari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing, ulah diaku nang sia. Selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan. Geus berat geus luhur ye. Nang aing gawe ulah ngaku-ngaku geus. Ulah mulai kuaring nu di aku ja Allah kabeh ge. Sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku. Denge urang denge Allah manya urang ngaku. Robah urang robah Allah manya urang ngaku. Ye atuh ari kitu mah sabeuleug gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah atuh berarti ieu mah Allah tajalilah Allah di diri urang. Sieun urang. Sieun urang. Henteu kudu boga rasa didegekeun dideleukeun geus aya Allah di diri urang. Geus aya. Tah nyaritakeun aya teh oh berarti aing Allah musyrik sia. Beki hese yang ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat. Nyulusup ka jero hate. Teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho. Nyaho sia amis madu nyaho. Ai amis jeung madu beda beda. Sarua Allah jeung makhluk atuh beda. Allah makhluk-makhluk. Tapi moal bisa dipisahkeun amis jeung madu. Mikir orang jahilnya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis lain madu. Racun. Di tangan kiriku. Madu. Oh, gerak. Moal keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis, tapi amis lain madu. Moal keluar makhluk ti kholik, tapi kholik lain makhluk. Kholik mah lawan kitu ngaranna mukhalafa lil hawadis, tapi moal keluar kholik ti makhluk. Naon sebabna? Lantaran robah urang robah dang kholik. Deuleu urang dang deuleu kholik. Atuh tajali urang. Ieu kan keur nyaritakeun tajali je. Itu berarti atuh aya tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang kurasa lain ku ucap ieu mah keur carita kabelah ditu mah masing-masing ke kurasa ai rasa makan masing-masing baso ngeunah cak si eta somai ngeunah cak si ieu ribut cak aing mah ngeunahan baso somai cak aing mah ngeunahan baso somai ribut. Nyecak orang somai, seorang baso. Itu menang ribut tina rasa. Cek seorang itu gelis sama, tawa gelis dong gitu. Gelis ya cak aing, Masya Allah. Senyum na Gusti Allah. Murag ya jantung aing. Cak orang teh, siap kos gitu hidung bae kudu murag. Cak aing mau deui. Aduh, ieu mah bidadari dunia ieu mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturan eta kos kitu bae ge sia kudu berkorban nya hideung ya cak aing mah. Aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa. Disengsarikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih, cibrek nu putih mah. Sagala cibrek sia mah. Nu hidung mau waduh teu garing bae. Coba sih jeung orang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ka makhluk, cinta ka materi, cinta ka jabatan, cinta ka Allah na leungit. Kuari mah dipiceunan tapi tah miceunan cinta salian ka Allah. Masya Allah, eueuh nanaonan. Kuari mulai tah urang tafakur teh ye keur mengarah. Kuari oh, robah aing teh nang Allah, pan Allah teh al-muharrik wal mudabbir. Lembang aing teh nang Allah. Atuh segala rupa ge nang Allah. Atuh tajali Allah di aing kuari geus tah. Boga rasa tajali sieun bakalna. Sieun teh sieun ka Allah. Hayangna salat bae, hayangna maca Quran, hayangna zikir. Engke ge
kondisi orang seger diu, kondisi orang bari ngedengen ka Allah bae, bakalna ka Allah. Disesuaikan dengan kondisi orang ngedeng Allah, ngedeng ka dia Malik Allah, ka dia Allah bae geus. Lantaran hasil tafakur teh geus kabarokobah kuari. Nah, kuari luar orang neuleuh batur. Robah nang Allah. Tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah. Neuleuh hewan robah-robah nang Allah. Neuleuh angin nang Allah, neuleuh laut Allah, robahna Allah kabeh. Oh, atuh Allah kabeh nu kadeuleu. Tapi perasaan lain ucap perasaan. Geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah, aya di tengah-tengah deuleu Allah, aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah. Berarti kos kalgori kos jelema kakerem. Kumaha kakerem? Ka hareup cai, ka sisi cai, ka luhur cai, ka hadap cai. Ieu ge jauh nu lain Allahan. Geus moal aya kunaon kitu, moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaifa ayeuna moal aya. Sebabna atuh Allah kabeh. Eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge. Dina tauhid TK cek Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun, 10 tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu. Kaifa dan pernah. Hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaifa can pernah. Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah. Oh geus tulis gitu. Da cek Abi Hurairah teh pohara amat tina encan pernah kuring ditegur kunaon, kuring nyulusuk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah. Ari tuan sika kula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalahan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna. Kok henteu pernah kitu. Cak Kangjeng Nabi pan kabeh nang Allah Abi Hurairah geus dikitukeun teh ku Allah endek naon maka ditanyakeun jamal robah janang Allah. Cak Abi Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian itu Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabeh teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli. Tajalli ta ieu huwa nu kadua, tingkah wujud Allah. Tajalli kuari di makhlukna. Sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis. Urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik. Jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh. Nu kumaha ge aya kholikan. Mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik. Wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae. Ieu urang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh aya jeung makhluk. Diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung zazia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok-sokan jeung zaka dia mengaji jeung Allah tampiling jago aing. Sabaraha jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kos gitu. Lain ko omong sama rasa. Aya ge mah fi jubati ilallah. Dijubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ke perjalanan sampai tapakur muharik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah eueuh nu lain Allahan tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal bake datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua aya tafakur aya muraqabah engkena aya tahali kakarak tajalli lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali urang bahas tahali heula engke wallahu a'lam bishawab.